Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing ananda. Kumaha daramang barudak. Alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda ya. Mangga hidup tengetan simak video pembelajaran ieu dari awal sampai akhir ya. Baik ananda semuanya, kita mulai saja materi dina dinten ieu nya. Materi bahasa Sunda. Materi nu bade kueh didugikeun dina dinten ayeuna nyaeta masih pengajaran 3 nya. Judulna nyaeta kalimah pagawean. Kalimah pagawean teh nyaeta kalimat anu isina teh menunjukkan kata kerja ya. Contohnya mangga tengetan video ieu ti awal sampai akhir. Naon hartina kalimah pagawean? Kalimah pagawean nyaeta kalimah anu caritaanana mangrupa kecap pagawean atau kata kerja. Kali deui kalimah pagawean teh nyaeta kalimat yang ceritanya di dalamnya menjelaskan kata kerja ya, gitu kalimah pagawean tehnya. Titenan kalimah ieu dihandap. Aya 3 contohnya. Contoh nu kahiji, pun Bapak maos koran. Artina Bapak sedang membaca koran ya, maos teh maca, pun Bapak teh Bapak urang berarti ya. Terus nu kadua, anjeunna ngaulang di SMP. Anjeunna teh nuduhkeun baturnya anjeunna atau dia ya mengajar di SMP. Ngaulang teh artina mengajar. Aya Henry, misalkan Aya Henry ngaulang di SD YWKA ya, atau Aya Henry mengajar di SD YWKA. Nu katilu, Bibi ngagoreng tahu di dapur. Bibi mah bibinya ngagoreng menggoreng. Bibi sedang menggoreng tahu di dapur. Ieu teh contoh kalimah-kalimah anu ngagunakeun kata kerja atau kecap pagawean ya. Tah mana di antara 3 kalimat ieu kecap pagaweanna? Nah, hidup perhatikan tabel. Nah, wangun eta kalimah-kalimah nu tadi teh sanggeus dirucat atau dipisah nyaeta jadi kieu dina tabel. Tah aya 4 nya. Nah, aya jejer nya, aya subjejer teh subjek, caritaan teh predikat. Terus kalau objeknya keterangan. Tah ieu teh hidup tos terang. Ieu teh mun dinu basa Indonesia teh nyaeta kalimat yang mengandung SPOK ya, SPOK. Ieu teh kalimat lengkapnya. Nah, kalimat nu tadi bisa dibagi-bagi ya, dirucat, dipisahnya di bagian-bagian. Pun Bapak teh kaasupna jejer atau subjek karena Bapak itu menunjukkan nama orang nya, pelaku. Pelaku. Terus
nu kedua predikat caritaan anak atau predikatna maos. Tah maos. Terus objekna naon? Koran. Tah keteranganna teu aya ieu nya kosong, berarti kalimat pun Bapak maos koran teh ieu teh kalimah pagawean anu teu aya keterangan, tapi ieu tetep bisa kaasup kalimah pagawean. Jadi kalimah pagawean teh teu kudu aya keterangan wae, teu kedah nya ieu ge cekap, cukup ku aya jejer, aya caritaan, aya objek. Nah ya Bapak membaca koran. Terus yang kedua, anjeunna ngawulang di SMP. Tah anjeunna teh subjek, pelaku anjeunna teh dia ya, menunjukkan dia bisa laki-laki bisa perempuan. Terus predikatna dia teh naon kerjana, kal kecapagaweanna ngawulang, ngajar, ngawulang teh ngawulang, tapi objekna teu aya, tapi ayana langsung keterangan teu naon, berarti ieu teh anjeunna ngawulang di SMP kaasup kalimah pagawean, berarti teu aya objek. Jadi nu ayana nomor 2 teh nyaeta aya S, aya P, aya K. Terus lamun nu kahiji aya S, aya P, aya O. Tah kitu. Nu katilu, bibi ngagoreng tahu di dapur. Tah ieu mah lengkap, aya subjekna, jejerna, aya ngagorengna, predikat pagaweanna teh ngagoreng. Ngagoreng naon? Tahu. Objekna, objek teh nu dicaritakeunna. Nah, keteranganna di dapur. Berarti lengkap nu katilu mah, aya S, aya P, aya O, aya K. Nah, ieu teh termasuk berarti kalimah pagawean tiluanana teh, karena mengandung SPOK atau SPO atau SPK. Nah gitu seueur contohna, misalkan ya Udin nyeseh sapatu. Nah, Udin nyeseh sapatu. Udina subjek, predikatna nyeseh, objekna sapatu. Cuman teu aya keterangan eta teu naon, eta kaasupna kalimah pagawean. Nah, dina kalimah di luhur katingali jelas yen kalimah pagawean utamana ditangtungkeun ku warna kecap nu jadi caritaan, nyaeta mangrupa kecap pagawean. Tah caritaan teh dina ieu, caritaan teh tah ieu teh kecap pagaweanna maca, ngawulang, ngajar, ngagoreng, menggoreng gitu. Jadi kecap pagawean teh pekerjaan, sedang apa orang itu bekerjana. Nah di dia wangun kalimahna bisa lengkap. Jadi kecap pagawean teh, kalimah pagawean teh bisa aya jejer, caritaan, objek, jeung keterangan. Bisa oge teu make objek atawa teu make keterangan, kawas bieu tah ieu kan teu make keterangan. Nomor 2 teu make objek, tapi ieu ngandung kalimah pagawean karena aya ieuna tah nu utamina aya predikatnya. Maos ngawulang, ngagoreng, eta teh contoh predikat. Tah ieu tadi S P O K. Terus ieu S P K, ieu S P O. Nu penting mah aya predikat nu pagaweanna ieu nya. Jadi hidup mengadamel kalimat kedah aya predikatna, nyaeta anu ngajelaskeun pekerjaanna naon ya.
contoh ya. Contoh kalimah pagawean nu make kecap nongton. Nongton teh menonton ya artina. Kalimahna Bapak nonton sinetron di Indosiar. Berarti dina kalimat di luhurnya eta kalimat pagawean anu ngagunakeun kecap lemes. Nongton teh lemes atau basa hormat. Subjekna Bapak. Ieu subjek. Carita anak nongton predikatna. Objekna sinetron. Keteranganna di Indosiar berarti ya mah lengkap kalimatna SPOK berarti ya kalimah pagawean anu lengkap aya S aya P aya O aya K. Naon kecap pagaweanna nongton ya. Nongton teh menonton, jadi si bapak teh kerjanya sedang menonton. Tah ayeuna pancen ya, pancen kanggo hidup dina dinten ieu. Rakjieun kalimah pagawean tina kecap-kecap pagawean di handap make ragam basa hormat. Awas tah tinggal ieu kedah pake basa hormat. Nu kahiji atau nu ka ngadamal pek jieun ku hidup. Ngadamal teh membuat. Kalimahna naon kawas tadi. Misalkeun emak nuju ngadamal kue bolu. Tah ngadamal teh membuatnya. Misalkeun naon deui Tono nuju ngadamal kakapalan dina kertas. Tah kecap pagawean naon ngadamal. Tah sok contoh nanu sanesna ku hidup ditulis di dieu nya. Nganggo teh memakai, angkat nyandak ngambil, ngagaleuh meser. Bu Udin ngagaleuh gula 1 kilo di warung Pak Agus misalkan contoh etanya. Sok teangan deui nu hidup lah. Nah tiasanya pastina ge sok aya percanten ka hidup. Teras soal nu salajengna nomor F, G, H, I, J. Masihan teh memberi ngasih, naroskeun teh menanyakan, nyalikan teh mendudukan, duduk caliknya. Marios diperiksa, nonton ya kawas tadi. Sok kuidep di teangan jieun kalimahna nya. Ya, jieun kalimah tapi pakai bahasa lemas anu ngandung aya S aya P aya O aya K atau teu naon S P O G kana teu aya atau O na teu aya teu naon asal aya kana nya. Tah sakitu materi dina poe ieu nya tentang membahas kalimat kata kerja atau kalimah pagawean. Materi ieu aya dina buku paket halaman 51 sampai 52. Tah tugasna kerjakeun di buku paket halaman 52. Hatur nuhun kana perhatosanana, mudah-mudahan materi ieu seueur manfaatna kanggo urang sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.